Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a ahaduha ta'jilul fitri in tahaqqaqa shaima ghurubu syamsi wa in syakka fala yu'ajjilul fitra wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa illa fama'in. Jamaah mulia ayeuna urang neraskeun kana sunah-sunahna puasa. Jadi musonib yang disunahkan dina waktu berpuasa tilu perkara kahijina nyaeta ngagerakeun buka. Jadi lamun urangnya berpuasa terus tos maghrib maka kudu ngagancangkeun buka. Ulah waka ditunda-tunda. Ya manggeus maghrib kebelah ulah jadi sunnah eta hukumna ketika pas waktu dur maghrib langsung buka. Intahaqqa shaima ghurubu syamsi lamun tos jelas kajal anu puasa anu jelasna nyaeta suruhna matahari alias maghrib teh ya ngaranna. Maka lamun mang mah atuh waka buka. Maghrib can parasan manggeus parasan mancan ulah waka. Kebe lamun tos jelas karang buka ieu masalah meh geus lah sigana tos maghrib kana sunnah kudu buka laju buka bae padahal can jelas ulah nya eta mah mun mang mah gitu gancang ge buka disunahkeun gegeraan lamun tos jelas maghribna ari tacan maulah waka can jelasna dari deui jeung disunahkeun urang bukana teh nyaeta pakai korma buah korma nya lamun teh kormana karakma pakai cai putih cai herang nah lamun teh korma terus cara bukana bismillah heula nya bismillahirrahmanirrahim karakma buka urang ngadar korma atau minum cai karakma tos urang minum atau tos ngadar korma karakma Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa la rizika tu birahmatika ya arhamar rahim eta doana urang mah kalobana kieu nya satacan buka Allahumma lakasuntu wa bika karek urang minum cai kalobana kitu nah eta kana keliru buka mah minum cai urang maca bismillah bae bismillah heulan bismillahirrahmanirrahim makan korma atau minum cai karek mah tidinya Allahumma lakasuntu kan urang geus buka karek mah ya Allah untukmu aku berpuasa gitu. Jadi untukmu aku tos puasa. Lamun can buka mah berarti kan secara logika urang bae. Lamun can buka berarti urang puasa entos encan. Atuh encan masih kena berjalan karena tacan buka. Nah, maka itu logika. Makanya lebih bagusnya urang maca doa eta santos buka. Terus lamun buka eta ulah sabeuh teuing. Namun sebeuteun kana tarawehna ngantuk laleus makana loba jelma anu males taraweh anu sebul taraweh karena beuteungna kaseueuhan beuteung seueuh maka eta mata makin ngaletikan nah mun beuteung seueuh mata ngaletikan makana ulah seueuh wazani takhirus sahuri lam yaqfi syakin wa yasul sahur biqalilil ukli wasyurbi yang anu kaduana sunah ngakhirkeun sahur jadi lamun sahur mah sunah diakhirkeun nya lamun kira-kira henteu nyampe kana waktu mangmang lamun mangmang mah waduh ieu nya tarah sahur tarah imsak kapan teu ta eta mah ulah waka nya maksudna geura sahur jeung deui wayahsul sahuru jeung waktu sahur teh hasil eta kalawan saeutikna urang dahar jeung nginum jadi urang ganjaran sahur eta meunang sanajan urang dahar saeutik jeung nginum saeutik meunang teh ganjaranna nya ulah sampai urang geus lah ulam sahur teu nginum teu dahar atuh nginum mah saeutik manajan sareubeuh ge dahar mah saeutik ge nya yang penting mah urang aya niatan sahur kana eta hukumna sunah terus kumaha cenah lamun tos imsak meunang keneh teu naon nya tos imsak meunang keneh teu naon ngan bagusna lamun imsak eta artina nahan berarti urang nahan tina barang akan berarti kudu tos bebersih gitu terus
wasalisu tarkul hujri wallahu a'lam bishawab. Dua baiklah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.